Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji nu jadi pamatri nu ngancik dina ati, puja nu sumarambah dina baya ieu sadayana kagungan Allah azza wa jalla. Rahma sinaran salam moga tetep ngocor ka junjunan panutan alam, sosok insan anu pinuh ku suri tauladan baktosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu atanapi bapak guru abdi kahormat sareng rarencangan abdi teu cinta. Dina waktos ieu abdi pramudita di prasasti ti kelas 11 MIPA 2 bade ngadugikeun diantara anu judulna ngajaga kesehatan mental nalika pandemi. Hadirin anu dipihormat, pandemi COVID-19 ngarupikeun krisis global anu henteu ukur ngancam kesehatan jasmani, tapi oge tiasa ngancam kaayaan mental urang sadayana. Kaayaan darurat ieu meriyogikeun sadaya kagiatan dilaksanakeun di bumi. Ngan aya di bumi henteu nolak kemungkinan bosen, stres, sareng kariwang teuing. Numutkeun kana CDC, Centers for Disease Control and Prevention, atanapi Pusat Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, stres nalika pandemi tiasa nyababkeun gangguan sare, kalengitan nafsu tuang, sesah konsentrasi, malah kaayaan kesehatan awak beuki parah. Tina kanyataan ieu jelas yen ngajaga kesehatan mental nalika pandemi sami pentingna sareng ngajaga kesehatan fisik, sabab dua aspek ieu silih gumantung. Ku sabab kitu ngagaduhan kaayaan mental anu sehat sareng mikeun nyata amunisi pikeun awak pikeun nyingkahan panyakit. Aya sababaraha lengkah anu tiasa dilakukan kanggo ngajaga kesehatan dina kaayaan anu sae, sapertos ngalakukeun kegiatan fisik, tuang-tuangan anu bergizi, megatkeun kebiasaan goreng, nyiptakeun rutinitas anjeun nyalira, ngajaga pola bobo sareng ngajaga komunikasi sareng kulawarga sareng rerencangan. Kalayan ngalarapkeun kumaha ngajaga kesehatan mental dina kaayaan anu sae, arurang bakal langkung siap hirup sadi dinten sareng tiasa ngalakukeun hal-hal anu produktif anu sanes. Kusabab salah sahiji kunci pikeun awak anu sehat nyata hate anu bagja. Kiheula biantara ti abdi upami aya cariosan anu meureunan di hate, abdi nuhunkeun diapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.